Siksirna Abu Bakar Siddiq ketika kaulah ngadenge bahasa Kangjeng latahsan innallaha ma'ana awak kaulah seperti itu ayat muayangan Allah doa mantap lamun urang geus merasuk keasupan cahaya ilahi ku ayat latahsan innallaha ma'ana ulah sieun ulah prihatin ulah sedih innallaha ma'ana Allah bareng jeung urang deka mana bae ge beurang peuting naon bae nu dihadapi ku urang kota kampung leuweung tetep moal sieun sebab urang bareng jeung nu bogana inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum biasa nu moal aya kasieun lamun geus kasorot jiwa urang ku hiji ayat ieu bae latazan innallaha ma'ana cara sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya karim sok geura usahakeun ku urang supaya ayat ieu teh nyorot ka awak urang supaya karasa Allah bareng jeung urang hirup urang hirup Allah roh urang roh Allah ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun ditiup rohna wa nafakhtu fihi mir ruhi lamun Kangjeng Nabi Adam ditiup ku Gusti Allah make bahasa wa nafakhtu fihi mir ruhi eta teh terus anak incuna ge termasuk urang berarti kan urang geus aya di diri urang Gusti Allah tinggal nyingkap kenana supaya karasa bahwa Allah bareng jeung urang ilah kudu perjuangan kudu diperjuangkeun ngaleungitkeun karesep deuleu mata ngaleungitkeun karesep denge ceuli ngaleungitkeun karesep ambe irung ngaleungitkeun kalazatan nu dirasakeun ku leta alhasil perang ngalawan kemewahan dunia ninggalkeun dunia kara kurang bisa jaba ka alam eta alam aslina urang fanafakhtu fihi mir ruhi kitanya tentang ruh temenang nanya yasalunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi nu jelas ga aya amri rabbi urusan Allah di awak urang roh urang bisa kiceup aya rohan urang bisa denge aya rohan cabut geura roh urang moal bisa kiceup paeh ngaranna modar ngaranna kuari urang disebut jelema sote aya rohan kaluarkeun roh mayit ngaranna bangke ngaranna bau bisa dibangke mah aya keneh nu hirup geus bau aya maka moal karasa maya Gusti Allah kurang moal karasa babarengan Gusti Allah jeung urang padahal ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana geus jelas kan berarti satungtung urang masih kene bergelimang kecintaan terhadap dunia moal aya rasa babarengan jeung Gusti Allah ulah boga dunia lain ulah boga jasida Abu Bakar sakitu sugihna nu kamari perang anu ribuan onta Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa mere ribuan onta lamun susah Sidina Utsman ribuan onta atuh kan sugih berarti tapi anggapan di kolbu urang terhadap dunia ulah aya secuil-cuil acan sabakat tuluy beracan jeta macana hese kos kitu mah atuh aya elmuna boro-boro urusan kos kitu maca ge itu mondok mah moal bisa tapi lamun mondok mah urang jadi nyaho ieu ngaran amil ieu makmul nyaho ya amil labzi ya amil maknawi kan nyaho tuh geus urang lamun nyaho lamun geus ngaji amil geus nyaho ge ditanya di lembur heuy aya amil aya sabaraha di lembur kula mah hiji jamil sia maing nanya ka mana jawaban ka mana tama amil tukang mandian modar ka mah oh siapa teh Masya Allah karim hebat innallaha ma'ana ya Allah ya Rabbi tapi lamun urang geus miceunan dunia teng urang asup dengan sendirina ka alam eta katempo babarengan Gusti Allah karasa sakumaha jelema nu diangkat jadi wali-wali Allah
berjuang tanpa pamrih paeh kajen cara secapar segitu aya di Semarang kurang di Zarahan di bawah teh bangke Pak berjuang ngaluhurkeun agama Allah gugur di medan laga begitu dibawa di Pandian ulah di Pandian sebab ieu syahid senyita luar biasa tanu kurang di Zarahan Kudus Masya Allah kan paeh masalah tetapi hirup urang masih bermasalah teu pernah nyaho ka Allah teu pernah ibadah anu mantep teu pernah kadeuleu ke mahagungan Allah padahal ayatna geus jelas la tahzan innallaha ma'ana Allah bareng jeung urang cek Gusti Allah eta Kanjeng Nabi ulah sieun-sieun ulah prihat aman langsung tenang Sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Masya Allah sebab diurus rohna urang makan kuari teh ngurusan awak we kumaha ceuli supaya sehat kumaha mata supaya sehat salah atuh teu dahar tadi di mana keberang di mana urusanna kan ka awak-awak keneh bae kendaraan nu ngeunaheun ditumpakanana lumana iman nu aya ASEAN hotel nu aya ASEAN urusanna kan ka awak keneh bae irah hadeup urusan rohna satungtung urang urusan anak kos kitu bae moal datang urang karena asli fitrahna anu fitrah teh kan suci ieu urang teh ngaji lah maca kitab matu asal geus pasantren ge barisa lah ngahartikeun matu kan geus babari jasa dah komo nu teu ngaji mah geus pokona mah ngarti teu ngarti ngaji pokona mah sebab boga janji aing mah macam-macam lah sama komo awewe mah aing mah ngarti teu ngarti lain eta maksudna balanja macam-macam kan teu tapi lain eta maksudna ruh supaya kenal ka Gusti Allah bahasa kerenna ma'rifatullah dibacaan bae kitab terek ma'rifat sugan ngadengekeun mah jadi ma'rifat kita nu tadina teu hayang salat jadi salat tadina henteu make rawatib jadi make rawatib nu tadina teu ngeunaheun salat jadi ngeunaheun ta eta makna ngaji teh kos kitu la tahzan innallaha ma'ana supaya karasa babarengan Gusti Allah jeung urang teh arahan ku urang aya kerumunan wali keur diriung-riung ku muridna opatan nyana keur ngajelaskeun tentang ruhani dina ngajina sangat tadi jelaskan tentang ruhani carana dina zahirna matu zikir bilisan zikir bil qalbi dicaritakeun tentang zikirna jahar jeung khofina caritakeun dipraktekeun terus pas waktu lohor adzan didengungkeun masih keneh ngaji keneh beteng teng lewat datang ke jam 2 muridna ngabejaan nyana seuri bae geus beuseuk salat bae akhirnya murid nu 2 salat berjamaah nu hiji nu 2 mah teh jeung guruna masih nyaritakeun dene bae teh nyaritakeun tentang ruhani datang ke asar anu di masjid jeung muridna nu 2 teh kieu we berarti guru aing teh salat cakeuna ye jeung muridna deh nu 2 waduh menyaing guru kan itu sholat wah cangcaya kanyawan tak ku guruna kacangcayaan murid kan nyaun guru toriko anu geus jadi mah nyaun cangcaya murid asal cangcaya bae suudzon moal jadi geus kajian ka bah dihampura tapi ku guru dihampura datang ke asar di titade sholat nyana masih kena nyaritakeun roh sieun masalah deui bae ka ditu barang salat didoakeun ku guruna teh ya Allah ya Rabb karunya murid abdi bere Gusti paham tentang ruhani nu 2 can paham tentang ruhani bere Gusti ku manjur-manjurna doa guru seorang wali kakarak benang 2 rakaat nyana dibere kabuka trem muka perasaan begitu muka nyana nyaun ka hate-hate jelema nu keur salat hati-hati jelema anu di luar sholat kunyana kabayang 2 baturan nyana nu 2an teh ya sanajan keur sholat
hatena teh lain ka Baitullah jeung deui jamaah-jamaah kabeh dibere nyaho tah ku Gusti Allah bahwa ieu nu keur berjamaah teh hatena aya anu kakarung aya anu kakarimun aya anu ka motor beat aya anu sekupi anu jahe macam-macam ya cek dia teh gila ieu kos kitu tah di jero salat teh dibere nyaho barangnya neuleuh ka guruna nu keur gaji bae terus bae di jero kolbuna aya Baitullah murid nu duana aya Baitullah ceuriknya na di dieu langsung beres salat minta hampura ka guruna langsung hampura tuan hampura seri guruna dengekeun ku sia geus teh nyaritakeun naon deui salat teh aya salat zahir cara sararia salat kadeleuna teh ruku sujud tarang mani hararideung horeng di jero kolbuna mah karunggoni balun karimun dibawa ku sia Fortuner dibawa ku sia urang Karawang anu handapeun bibirna aya hunungan masa keur salat kabayang itil teh beres salat teh kudu zahiran wa batinan cak buru teh tah aing kadeuleuh ku sia teh salat tapi aing nyaho sia dibere deuleuh bahwa di hati aing aya Baitullahan tanyakeun coba ka masjid nu sejen coba tanyakeun aya aingna eueuh kegeraan banyak nanyakeun ka ditu hampura ahli masjid di masjid di dieu tadi anu salat tamu teh aya sa kiai masyaallah kadeuleuh namanya teh salat magahan ngaji be horeng di masjid sejen mah salat mantak besing ke Haji Pendi kadeuleuh teh salat langsung rantai bae ngajnun imam majnun ya Allah ya Rabb nu mantak ruhani beberes heula langsung manehanna nyarita mama yang beres ruhani teh kumaha hiji ulah ngadahar duit ti pamarentah najis satuntung maneh ngadahar duit ti pamarentah moal dibuka hijab emang haram duit ti pamarentah ulah nyaritakeun haram halal sia aing guru ruhani nyaritakeun halal haram lain urusan ruhani fikih sama kos kitu mah ieu kan lain urusan fikih urusan kabuka ruhani ke dibahas masail tama tama syariat tama kos kitu sia betul kai ulah ngadahar duit ti pamarentah kabuka gerah hijab sia satungtung aya duit ti pamarentahan masjid ngalaknat ka sia ketika sia dikasup ka masjid renungkeun ku sia susuci tina najis mah ku sia dikumbah susuci tina hadas mah ku sia geus diberesan tapi kunaon hate sia masih keneh aya dunyaan tapi kunaon beuteung sia masih keneh aya duit pamarentahan dilaknat sia teu kudu ku Gusti Allah ku masjid sia dilaknat hampura mama ka Allah lain ka aing aing bangan rang-rangkeun doang sok sia lamun sia terus ndek beneran sia ka Allahna ku aing moal ditutupkeun hate sia tapi lamun sia dek datang ka dia doang aing ngadoa deui ka Gusti Allah aduh Gusti ulah mama bukakeun bae hate abdi bukakeun si bener sia beat ti mimiti ayeuna ulah sok kadahar duit pamarentah kumaha ulah kumaha sia mah kumaha kadeh mah lamun dek balik deui urusan halal haram urusan apa iki bahas ku sia di majelis salim bahas ku sia tuh di pendopo bahas ku sia sadaekna ngadu dalil sia lain urusan ieu mah urusan rohani hampura ulah hampura segala sia guru ruhani leuwih galak tibatan panglima perang guru ruhani leuwih kejam daripada panglima perang aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh awak urang mah ieu mah taneuh menang yet ila turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia
wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae presiden kubur bae mah KBRT mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh ai anu roh ai aslina manusia roh aslina mah urang awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur macam-macam kuburana aya anu dina beteng buaya beteng maung beteng gajah macam-macam aya anu di padang bek dibalikeun ribuan manusia ku ari teu puguh kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh tiya eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika orang maut cirina ketika orang bae keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna jenazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun jenazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepati diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hilum poka salat roh aslina jelema ketika jana bae dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dinya ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging minum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu bantu ayo urusan bae awak ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang KHS ke hudang deui ngurusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh engke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge datang urang teh keur ngurusan roh kedaangkeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan lahiran wa batinan nya nama eta di luar aing nih bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula heuh kuari mah keur roh we urusanana awak tinggalkeun ieu mah teu pat teu ieu mah nya ngariung we opatan ngeureun jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudangnya nah babarieu ieu ge pae 70 satu hari satu malam yaumun wa lailatun dipercayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu
Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas numantak disiksa li annahum lam yuzayilu qaumahum hina abadul ijla. Bongannya lah teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi. Bongannya lah teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar. Bongannya nak teu pernah dakwah menyelamatkan diri saat batur munkar, saat batur inkar, saat batur maksiat, saat batur nyembah ka pedet nya nama menyelamatkan diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar. Ain geus badaragus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junaid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai. Ah bagus kana kiaina tuh Kiai Abdi bagus kiai surga ngeunah Ahmad sia gade timbang sia bagus sia salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru Abdi. Sia hirup ka zamanan Kiai Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu berapa kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai. Bagus sia salat sia surga kan ngeunaheun mantep kayo kabeh yo ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga ngeunaheun jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main simpong wow 100% boleh remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngaduk kotok ayah jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyonang saya loba kata abdi mah prengki Predi batu sabaraha genep cik malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar Jawara itu keluar Jawara barang keluar malaikat enak sih abdi mung sosoranganan kana neraka panas deuna ge cek saha neraka teu panas Malaysia yang jeung saha neraka jeung kiai kiai panggil ka dia kiai panggil abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai
cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui sia babarengan jeung tukang jimplong tukang remi tukang eta kuduna jeung eta eta mah jelas mah geus teu kudu diteangan engke kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomong nah pinter nu kos kitu mah engke ge araya engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya ieu mah kumaha kiai endek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka henteu panggil heula kiai panggil ka dieu sia zaman kiai saha abdi zaman Ki Fudoli ya Ki Fudoli geus geter-geter wah aing ka neraka oge cek deui apa aku jawara sial-sial ting nasib aing cek ciut Ki Fudoli di dinya cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya ya Ki Wahab aya cek ada loba kiai ulah kula bae henteu cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli atuh datang iya Ki Fudoli bener naon si jawara nah bareng jeung kula Ki Fudoli ka neraka engke heula masalah naon heula malaikat naon tuh ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus umroh bagus sanajan nya ngariung sok hayang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus sama dihampura ieu mah bara ragus segenna teh tuh ayo ieu bara ragus ieu naon deui aya keneh aya ke malaikat sing jeli atuh jawara mah sial we di akhiratnya tolol jawara mah sokos di dunia bae ngotot bae jawara mah ngotot aya naon ieu sia jawara kieu malaikat kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro kula kan tukang ngadu kotok di tukang imahnya tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula dianggapkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kahalangan sababara imah tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang nah ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka waduh cek Ki Fudoli sial-sial teh nasib aing cek nasib aing jadi kieu tanya deui mail sia Ki Fudoli emang bener henteu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab liana mah jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurutkeun lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Fudoli ka neraka jahanam aduh cek Ki Fudoli aya bae akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep dihijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang mun karat dihijikeun ulah naon gara-garana ngeunah-ngeunah sebab daun dititana ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut surga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang
tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah. Alaikum anfusakum, urusan diri maneh bae. Kajeun teuing batur mah heulana. Kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit. Mun endek nu leuwih gede bae ngeridit. Batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah. Batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum, jang sorangan bae heulanan ku. Alaikum anfusakum. Dan kena mah kuari mah ye laifazuha, jaga gitu wakumu bisolahia, diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat. La yaturrukum man dhalla, moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar. Sasarna jelema nu sasar, bodohna jelema nu bodoh, nyacadna jelema nu nyacad, moal ngabahayakeun ka anjeun. Idzah kadaitum, di mana anjeun geus menang hidayah. Lah jatuh lain tanya hodek dakwah teh naon undek didakwakeun. Aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka, jasalah nyanana ngalem ke presiden Jadoraka. Teu mampu ulam alem kitu teh, daripada urangnya ngalemnya disiksa di akhirat, mendingan dakwah nu bener bae. Dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu, dianggapna sebagai makar, sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia. Komo orang-orang intelek mah segala dokter andus, segala profesor ulama inget karena is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok. Kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya, kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil? Ceknya nanti lah militer mah endek militeris dek sepilis sarua bae ceknya nanti. Ceknya nanya pan sepilis. Aduh, mal ngerti orang ketos mah. Sama yang intelek betul mah. Itu teh, orang aing ngomong-ngomong kos gitu teh, aya non gitu ngaranna, aya tijalikeun. Cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae. Pan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya tegas daya upaya, daya upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaan mah kumaha kuat na bae. Neangan sakumaha lauk. Neangan cai lauk teh. Sebab lamun dicai hirup lauk teh. Masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana? Masyarakat neangan nu asli. Ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai? Oh heran tentrem. Masyarakat manggih nu asli sarua bae. Adapun pelaksana mah datang ka imah nanya lagi atuh bingung ieu. Aing heran ieu cenah cekna. Aing ciger-ciger mah ciger-ciger kredit motor aing teu daekeun lunas. Asa jasa ya. Merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae. Satu sisi butuh, satu sisi haram. Kumaha ya. Kami jaga pemajikan neng, jadi ngeridit sakieu haram ieu kumaha lah, udah didengekeun butuh. Geledeg kenca datang. Tuh sakieu nanti aing tadina mah rada bener bae. Aduh jasa jasa. Aduh. Neng, mah urang ngawarung eta pan modalna tibang. Ajo. Cak kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka. Ah, mal kebal di neraka mah. Itu dia mah orang ising bantu ke motor-motor aja nih sudah dengerin ngajina pindah tuh ke Golkar kakak. Tinggal salah lagi be, ini salah milih tanawan pemajikan ini. Kira amat sih pemajikan diajak ngaji ka Cilongok, ngaji bonceng, ayo bonceng. Lain ngaji milihan. Aduh, barang datang ka imah teh taka hasil ngaji. Naon? Beuh, kasempak-sempak dibeul. Dites ku salagina ieu tadi ngaji jeung ngadengkeun teu. Masyaallah, aing salah milih hasan ieu. Kajian Bapak nyandung bae gitu ya. Berat kalau geus ka kitu. Tah eta neangan asli. Engke jang pertimbangan. Bejakeun kan nu sajen teu percayaan teh. Beda bae tetep bae. Neangan lauk teh neangan cai bae. Mijah disebut.
kepagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh. Nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener, lingkungan urang ngadidik teh ngadidik riba, lingkungan urang ngadidik haram, lingkungan urang ngadidik bohong, lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli aya. Nah iya ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna kilo kaya gedang hepe katendet ku nangka. Nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat. Lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli wa kumur salatiha anjeun sing rapi hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus diantara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku ari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku ari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang behelanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya yang kiai boga TV sakieu ge nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjung berarti tobat itu tobat. Orenganan HP na gaya TV ya orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae boy mah kiai Golkar po haram sih insyaallah ngeun kumaha tuh ayeuna teh geus harares alaikum anfusakum sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dhalin jahlul jahilin mula'amatul laimin mulai pengaruh mun anjeun izah tada itu geus menang hidayah baca kurang kitab perhatikan baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aican boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya naonengka sia ka arena politik batal sia malek naonengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa naonengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia maldaekeun lelengkahan tadi ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi mah cicing sia deui cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat di jamun yang cenah dibayar ge monong cek kiai teh monong mun geus kitu kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat
dibaca kunyana jeung anak, dibaca kunyana unggal zarah, dipakai istighosah, baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai, la yasalukum alaihi ajra, anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkan anu sok menta upah mah moal beres, nuturkeun anak, lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun, nu meunang hidayah. Taya idah tadaitu, idah tadi tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah, sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun. Lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok menta upah, deukeun ku sia ngejebur kabehan sia. Mada kaditu na menang kredit ge ngejebur sia, menang cenah riba ge ngajebur sia, tuturkeun sia. Mun hayang nuturkeun, mun hayang ka neraka tuturkeun eta. Kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibaca ku kiaina eta di mah bupati, korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan. Dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca yasin. Muit tolong kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat teh ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Nah sia aing geure dibaca ku sia, tapi sia kan minta buruhan. Cak ayat aing nyeret sia ka neraka jahanam. Moal kebelingan 1000 tahun doang yai. Isi dalam baca ku sia di pendopo, baca ku sia pakai istighosahat, baca ku sia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Sia na ge minta buruhan, deuk bener kumaha masyarakat, deuk bener kumaha. Nah sia ayo sia nu ngajuna handa pendang ngalamun teh nyahoeun. Ieu urang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum, cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia, geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun, jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak, lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan deui tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun, daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae, pindah tempat. Lamun di mana geus hese balik deui ka imah, sampaikeun di imah bae, di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos. Eta haram kredit eta haram. Sakanang batur ge ngredit sia nek nurut ka saha ka abatun bantul apa mah kuno. Aduh cak geuna teh aing ge dakwah ka anak orang teu bisa ka pamajikan teh eta kredit haram. Loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kena bae. Aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese. Alaikum anfusakum, diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwahan mah geus, tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae. Alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas, telah lega sempit, tetap sempit, datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah lagu neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nyokot deui nu Pak siang teu ngadengekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah
awal ayah kakak maki lantaran sieun besi haju isu pake topai basana berat kakakku percaya jasa ke Al-Quran jeung percaya jasa ke uraian Al-Quran dina kitab eta teh haram kakak mah dek ngaberesan enggak tanggung jawab neng gatunya gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuh kan eta tanggung jawab wah pinter kodek ikan neraka kula ayo milu memilu itu bahasa orang Cikupat kos gitu persis eta Masya Allah nah ini mah beneran ya mah beneran itu guys ya tanggung jawab gua lah guys gua nu ngajalankeun tah warung guys aing mah henteu nya guys tapi tetap es mah bareng guys beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang ngandasatan pemajikan aikum anfusakum ulah dordar orang nonton TV pemajikan nonton TV betoel nih nonton TV nonong patna acara runtuy yuk eta teh haram kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian kita nu kos kitu segala film haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah sarita bae eta kadenge eta surahan cek ieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kurunya nonton di pareum tek be ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya na kajen ngomong age sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pemajikan jang geus urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik Setelah beres horenganan itu udah teger idah tadai tumpah deh orang nggak sebenarnya hidayah pan nyulusupan hidayah maka jero rahasia Allah sama orang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan diluhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkeun mah langsung set sadar anu bakal moal disalamatkeun mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moal henteu atuh masing-masing tah masing-masing sama sahanu nek disalamatkeun ku Gusti sahanu henteu eta mah urusan Allah. Nah, yeuna urang balik di masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alum kenceng teuing pancen sok marah. Reunan atuh geus senyum bae punya. Urang geus ka kamar kieu bela aing mah boga pemajikan gitu. Terus urang leuleui bae alaikum ampusaku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus kege pemajikan isinin sorangan gitu ieu mah tunda kumaha nitah pemajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik cegeuna tuh atuh ngedek rumah nyaramna atuh mal bisa tuh kumaha ge urang melu ulah peduli guys insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana urang tapi urang negor diajak ngaji siang geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh non gitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina masalamet ka surga pamajikan nama atuh ka neraka sebab di dunia ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik atuh masing-masing baik jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak saimah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat
dijieun kunyana melalui birokrasi, hotel dibangun, nightclub dibangun, remang-remang dibangun, mulai tina urusan-urusan kos kitu, urusan perjudian dibangun, permabokan dibangun. Atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu kanyana. Urang geus boga hidayah. Ahli kitab wa gila cek sakawal al muradu gairu cek sakawal manu dikarepkeun ku mambala iza tadatum teh lain ahli kitab. Saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae, artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah, nu ieu mah arahna permaksiatan, eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang, moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang, nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu. Mantap. Ieu hidayah nu mahal mah, hidayah nu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika, ribuan asup Islam, timimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama, tentang Islam, diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik, tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan asup Islam, ku gara-gara Irak invasi, Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat, ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika ka gitu ka presiden ka Obama, cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Taya teh Allah dek mere hidayah mah babari, ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ya, akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab, Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos marifat deui, kos marifat teh sangat rahasia. Aya jelema nu dibere marifat teh keur lempang, aya jelema dibere marifat keur diuk, aya jelema dibere marifat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid, aya jelema dibere marifat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah ya loba perjudian dan lain sebagainya, nah langsung diberi hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ya teh, langsung ingat karena keagungan Gusti, langsung ingat karena keistimewaan Gusti. Orang masyarakat dan nu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nya nama diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat hidayah komo. Nah ini di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, panglima Inggris asup Islam gua. Masya Allah, lain letik-letik. Naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae. Kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film masuk Islam, tapi tetap masih kena dipersulitkan. Tapi kan suarana geus luar biasa berarti kan. Ini rahasia Allah. Nah nu mantap asal geus dibere hidayah bae kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah. Atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah magahan ngaji, ka masjid ka imah magahan ngaji, geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Allah dari geus sakitu bae engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di aya lampu, cenah di aya lampu, mana ya lampuna? Pareum. Kunaon pareumna? Sekupi. Pareum ku sekupi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bolak-balik ge. Mun aing bolak, iya cenah di dieu aya lampu mana? Ieu pun poek amat. Pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu?
eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we minyakan emang kunaon gitu pondokna dibangun ku atut pareung aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti heran aing mah sakabung mah greget aing ka sia pareum atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak nasihat kurang kumaha nasihatna sing hade pareum ku Sekupi pareum ku Honda pareum ku pondok pareum ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareum mah colkeun ulah aya nanaon set Al-Qur'an hiji hadis ulama eleuk tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu berarti saya nyumbangna 10 juta leutik teh jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tuh geus ngelentit dibere ta 20 juta leutik dibere 20 ngenggeuskeun ku Sekupi Pandeglang sapandeglang pareum Serang saserang pareum Tangerang satangerang pareum keur carita di Banten pareum kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut Maceng Pikri dulur-dulur na kiai malulunya nage termasuk kiai mareuman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam Pikri ini kumaha teh mareuman teh mareum ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut ka jeung teh aing mah jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los teu kajeun sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah penuh deket kacaangan nu jauh kasih lalatuan eta obor nu mentak nu ngaji dari Tangka Lambon mah silalatu tama la yadrukum man dalla idza tadaitum insyaallah naya kerjarita li hadis ya bisa la baca wallahu a'lam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina
jaga